Tuh cokot kira tuh buru. Joko si aja buru pasang ke di hulu nak. Ku siak kan sian laplek nak. Siun. Lebay anjing yang lapleknya sumpah aing mah. Ja ku si aja. Naon make kaing kumane ker bisa ngadatangan kaing masih ada ke? Tong ninggalkeun asal. Perasaan da manehna ninggalkeun bener tuh ja. Manehna lompat geura. Ayo tuh bareng buru. Sok aing di tukang. Buru banget baturan aing. Ayo sok. Punten tadi mah abi mah teka aja ku abi pasang gendinya barerangan saria ih najis aing mah ngomong elit mental berbi wulu ruksak bangus remui si wanita ngas buru ek dulu ikan mah itu ikan deui lah emang gue cowok apaan anjing sin kudu kipatut ayo tuh sing bener tong loba heureuy bisi jika tadi tah siri jangan jak surya tuh banget saya nyalakeun ka aing apal teh sia mantaran nu aslina apalnya bisi tararegang aing marane tadi mentak dirikeun deh so iya sia sok atuh mulai tong dilulucon repenya Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta, datang tadi jemput, pulang naik grab. Si Arul sing balik atuh. Menjadi antarkeun ke sia nya tangkurat. Sudah ke bagian barerangan. Menya naik grab, da baheula mah grab. Ya pada leuwih teuing atuh make jeung kudu mikiran kumaha cara nganterkeun balikna nu penting ayeuna mah bisa asup. Lamun geus asup kumaha? Da sia mah pikiran teh kalahkah kadinya. Maksudnya mun jurig asup kana jalangkung kumaha tangkurat? Nya dibiarkan begitu saja nya. Nyatanya tuh piraku serius. Teu aing make kudu sieun ah. Teu aing oge sugan degan tuh. Teu aing. Sok coba undang di. Jalang. Anjing di ghosting.